Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Senen kaping 12 Januari 2026 masih dina suratul Maryam ayat ka-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngadawuh deui saha Nabi Zakaria atanapi ngadoa deui Nabi Zakaria ka Allah Subhanahu wa taala. Rabbi duh pangeran abdi saur Nabi Zakaria, aj'ali jadikeun pikeun abdi atau paparin ka abdi ayatan kana tanda-tanda abdi bade dipaparinan putra. Kana tanda-tanda yen pun bojo bakal hamil muda, pasihan tanda-tandana. Qala Allah berfirman atau ngadawuh Gusti Allah ngalangkungan malaikat Jibril, ayatuka ari tanda-tanda pikeun anjeun yen anjeun bakal boga budak namina Yahya. Allah tu kalima anjeun moal bisa nyarios annasa ka kabeh jalma kaum anjeun salasa layalin kana 3 dinten 3 wengi sawiyan bari anjeun sehat bisa nyarita. Jadi eta tanda-tandana jangkangjeng Nabi Zakaria saterasna. Faharaja mangka keluar itu Nabi Zakaria ala qaumihi nepungan kaum-kaumna anu halayak rame di luar. Keluar ti mana minal mihrabi tina pangimaran. Mihrab kamar tempat ibadahna Nabi Zakaria. Pa'auha mangka tuluy mara isyarat Nabi Zakaria ilaihim ka kaumna Nabi Zakaria. Jadi kuring teu bisa nyarita 3 poe 3 peuting kajaba kuring kudu mere isyarat ka anjeun. Yen anjeun sabihu yen anjeun kudu bertasbih. Kudu masa tasbih nyucikeun Allah bukrotau wa asya dina waktu pagi atawa isuk-isuk wa asya jeung dina waktu pas sore. Hartosna siang wengi ge kedah maca tasbih bari dagang bari ngantor bari naon oge teu liren-liren nyucikeun Allah Subhanahu wa taala. Saterasna gancangna carios ieu istrina Nabi Zakaria ngalahirkeun tos ageng ka kandunganna teh nyaeta putra anu nami Yahya. Saatosna Nabi Yahya dilahirkeun terus bertumbuh besar sehingga Nabi Yahya jadi pemuda anu ganteng, anu kasep, anu soleh, anu bertakwa. Allah ngawahyukeun ka Nabi Yahya kalayan ngalangkungan malaikat Jibril. Allah ngadawuh kieu, ya Yahya, hei Nabi Yahya, khudil kitaba, khud canak atau ambil pelajari alkitaba ieu kitab Toret anu diwahyukeun ka Nabi Musa. Bikuwatin kalayan sakuat tanaga anjeun. Hartosna sakuat tanaga teh pelajari ilmuna amalkeun ka kaum-kaum anjeun. Saurna Allah ka Nabi Yahya. Wa atainahu jeung kami maparin ka anjeun hukman kana pirang-pirang hukum, kana pirang-pirang hikmah. Sobian waktu anjeun masih kecil. Jadi Nabi Yahya mah ti keur alit oge tos dipelajari hukum, tos dipelajari kebaikan ka sasama jeung sajabana. Saterasna wahanana jeung kami maparin ka anjeun Yahya saur Allah alhanan nyaeta rasa kasih sayang ka batur ka kolot ka sasaha ge Nabi Yahya kasih sayangna luar biasa. Sami sareng kasih sayang ka dirina sorangan ka batur teh. Eta teh ti mana milladuna ti sisi kami saur Allah. Wajakatan jeung anjeun mah kalebat jami anu disucikeun tina dosa. Jadi Nabi Yahya sareng Nabi Zakaria mah teu gaduh dosa. Wakana jeung bukti Nabi Yahya sareng Nabi Zakaria
taqiya kalebet jama-jama anu bertakwa. Saterusna wa barra jeung jadi jalma anu berbakti itu Nabi Yahya biwalidayhi ka kedua ibu bapana. Walam yakun jeung terbukti itu Nabi Yahya jabbaron jalmi anu sombong teu anjeunna mah tawadu bager soleh jeung jalmi anu bertakwa. Wa asiya jeung teu kalebet jalmi anu maksiat. Eta Nabi Yahya disucikeun ku Allah tina dosa. Wassalamun jeung kasalamatan kesejahteraan alaihi kas anjeunana Kangjeng Nabi Yahya jeung Nabi Zakaria dina iraha yauma walida dina poean dilahirkeunana Kangjeng Nabi Yahya wa yauma yamutu jeung dina waktos dimautkeunana Kangjeng Nabi Yahya da usiana ge ngankur 32 tahun. Wa yauma yub'atsu jeung dina poean dibangkitkeun deui engke di padang mahsyar haya kana kahirupan nu kadua. Nyaeta Kangjeng Nabi Yahya jeung Kangjeng Nabi Zakaria mah teu gaduh dosa sama sekali dina yaumil padang mahsyar. Barakallahu li wa lakum cak tuluy ka dieu heula enjing insyaallah dilajengkeun dina ayat nu sanesna. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.